Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Para mitra anu kusimkuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah subhanahu wa ta'ala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung, patepung lawung, patepang wajah dina yeu acara. Mugi-mugi yeu acara teh ngajantenkeun hiji wasilah ngengingkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Sareng mugi-mugi urang sadaya tiasa diriungkeun engke dina surgana Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin. Ogi rohmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka apaduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka keluargana, sahabatna, tabiina ogi mudah-mudahan eta rohmat teh dugi ka urang sadaya amin ya Allah ya robbal alamin. Palamita anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dina dinten ayeuna simkuring bade ngabahas ngeunaan beban hidup atanapi masalah atau ujian anu dipasihan ku Allah. Setiap jalmi pasti ngagaduah masalah masing-masing di antawisna dina masalah ekonomi, pada melan jeung sajabana. Loba enu ngeluh dina kahirupan diberi ujian anu berat. Ngeluh kukulutus ka Allah, nepi keun aya kecap naha Allah teh mere ujian kieu-kieu teuing meni teu sanggup. Sing inget saur Allah dina Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha maksabat wa 'alaiha maktasabat. Hartina, Allah henteu ngebebankeun seseorang ngalaenkeun sesuai jeung kasanggupana. Manehna meunangkeun pahala, tina kabajikan, anu diusahakeunna jeung manehna meunang siksa, tina kajahatan, anu dilakukeunna. Ki S. Al-Baqarah, 286. Allah mere ujian sesuai kasanggupan makhlukna, anu penting urang percaya ka Allah yen setiap masalah pasti aya solusina, ikhtiar jeung tawakal eta teh jalana. Allah pasti masihan anu terbaik kangge urang ulah suzon ka Allah, kudu husnudzon.
Hiji contoh jelema ngadoa menta motor ka Allah, tapi ken dipasihan wae, lain hartina Allah teu ngabulkeun tapi miuruun Allah gaduh pilihan terbaik kangge urang, miuruun lamun urang dibere motor urang teh bakal kekebutan ugal-ugalan, atawa urang teh jadi resep ulin, loba ninggalkeun ibadah, kan teu apal, Allah mah tos uninga. Allah nyah ka urang, Allah maha uninga anu ku urang dibutuhkan. Jadi setiap kasusah ujian hidup ku urang jalani, sabari usaha ikhtiar, urang diberi ujian ku Allah teh mehurang jadi jelema anu sabar anu ikhlas, jeung supaya urang leuwih deu keut ka Allah. Allah kan masihan teh lain hartina teu ngabulkeun tapi dipending da urang nate usiap. Allah maha uninga mana anu terbaik kangge makhlukna. Jadi hayu urang getolan ibadah ulah ngeluh, kudu loba ikhtiar jeung tawakal insya Allah sagala rupa pasti aya jalaana. Enu penting urang yakin. Da anu ngatur sagalana iwal ti Allah, urang percaya ka Allah pasrahkeun sagalana ka Allah. Hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng, dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun episode carios salajeungna. Bal urang teras keun. Ngepung kahar muzakar. K25 Red di kamana keun sia beungeut. Percuma balik ke Bandung geari kahar caan beunang mah. Aya bulana, omongan Pak Solihin teh sok nongtoreng wae, kadenge wae, malah mah tepi ka waktuna balik ge angger nongtoreng. Enyawi, sanggeus meunang Dewi bagian beas mah kuring mangkat Dewi. Ngan lamun seok teu salah, dengenge beja tina radio sabot reueuh di suasua, yen minggu hareup teh geus ngamimitian puasa. Nyao teuing sahanu nyarita namah, dan nuka dengena genga sakitu, minggu hareup cenah umat Islam bakal ngalaksanakeun ibadah puasa. Mani asa dielingan, asa diingetan.
Horeng nyawi minggu hareup teh mimiti puasa. Munggah teh keur di leuweung. Rea babaturan anu salaur, malahan nu terus puasa gerea. Komo Letnan Ishak emah kawilang getol, lamun seuk moal direken panggetol naga. Sabulan teh teu bocor sapoe pu acan. Dahya gecaca puasana teh. Waktu riuruh satu tasna melengkung nanjak. Jono nanya keun. Lamun seuk kahar beunang, ente rek naon? Ah, tiba heula gerek balik, urang mah. Lain, sayah mah. Rek naon atuh? Mimiti langsung rek nyokot calana jerona keur ngaganti nui pokna bari nuduh keun calana jerona nu geus tembong jiga ban kempes. Tah, apan pamajikanana teh opat cenah geuning. Urang rek nyokot nupang. Panggeulisna. Babaturan seuri, kuring genyerengeh. Si Jono teu sangka bet inget wae geuning kanu geulis mah. Padahal kuring mah asa geus teu inget deui, kanu herang-herang samodel pamajikan kahar nu pangorana teh. Saha cenah ngaranna teh? Haniah kitu atawa siti-siti kitu, ngan wae cenah nu saurang Dewi mah, Korri peranakan Walanda, jadi komandan, pasukan merah. Rebun-rebun keneh, saung nu meunang ngadegeun sorena teh geus diruak Dewi. Seuneu durukan di parman, di banjur atawa di sepakan. Dasar keurapes, naha atuh sapoe i umah ngalaman sasap. Kalangsu, sakitu make kompas jeung peta, hi, ari sasap mah sasap wi, make jeung teu nyaho arah gerakan. Sorangeun geus katimu, leuweung masih keneh terus dipaju, terus diasruk jeung diasruk, tepi ke angalaman bea keun bekel. Kuring mah angger muji kana kakuatan iman jeung mental babaturan anu masih terus puasa, sakitu henteu saur henteu buka teh. Nu disebut buka, sarwawi dasarerea gegeus beak keun bekel. Lamun seuk henteu ngagares huhumutan, saka peung mah bomborosan atawa pupucukan anu sakirana henteu matak weureu. Humut anu kaitung pangeunahna teh nyaeta humut, bimbin, tangkalna persis jambe, ngan pendek.
Sarua Dewi jeung palem nusok diparelak di buruan imah. Tapi berkah, ibu nu kabeja keun nyeri beu teung. Beu ngeut jadi sepa, awak rajet, tur nyorocok. Leumpang gengarayap, leu-leus kawas keuyup apu. Naha asana teh baheula ge jaman Jepang, jaman dahar sangu oyek, asa teu kieu-kieu teu uing rarasaan teh. Pacet mah beunang disebut kurang, engang mah eueuh sama sakali. Tapi di dieu aya Dewi Sato, galak, lianna nyaeta Tongo. Satincak-tincak teh ngan Tongo jeong Tongo. Dina dangdaunan, dina kaairungkat, dina sela-sela batu jeung di mana mendige Tongo teh rea-rea teuing atuh. Lamun sok henteu ngaganggu mah keun wae, dai umah nyarocoan jeung ngegelan. Muntang, pageuh kana kulit. Karasa tinjeletot, ateul. Babaturan anu awakna jangkung badag ge diserang Tongo mah teu umajar kumaha. Saka peung mah saking ku aral, mani asa hayang kumaha, hayang mandi minyak tanah, terus weh ngaduruk maneh aral. Tude Tongo teh geuning resepeunana kana bagian anu parenting wae, antara wates bujal jeung pingping. Eta tah, dina sela-sela, haharaen man mah mani narogel. Lamun sok pareng reu-reuh, naha da teu kudu aya komando Dewi. Sarerea langsung ngareluk, tungkul bari ngalaan Tongo nu nyarelap, saka peung mah kudu dicokelan. Ningga ngalana lebah nu hese, kuring sabatur-batur sok, kerja bakti, ngaya keun gawe babarengan silih ala Tongo. Eta mah geus teu kacatur, lebah nu dibunian kolor. Tongo awewena sugandi umahah. Eta deuwih lebahkan cing lalaki. Gusti, naha da baretaheun pisan atuh. Kumaha ngalana dinu kitu? Kapaksa kudu bari dibeber-beber. Dalamun sok henteu kitu mah moal beunang. Dibenyengan, diperal-peral kawas kana karet. Geus teu ngitung kaira Dewi. Tapak negelna teh kaciri deureum, saka peung mah jiga bentol. Tah, lebah pori-porina kancing, pasti eta teh aya anu nogel. Kajeun leutik, tapi galakna, tah sato beureum euceui teh. Teu kacipta, kumaha lamun seukuat atawa waramilu gerakan? Wah, jejeritan wimeureun, direwek Tongo mah.
Kacipta. Cikan yeu beulah dieu. Jaja ngadiu keutan bari nyengir. Gek dieu, terus ngajijigang. Kuring tungkul, mocelan tongonaku tungtung cucuk. Pilih gentinya, cek kuring. Teu ngarti, naha atuh rere teuing tongo. Kawas anu hees di kandang hayam wae. Duka teuing tongo timana mimitina, ngan teu prajurit henteu perwira. Sarwawi anu lunta ka adinya mah kudu diserang tongo. Di Sulawesi mah rek teu ruksa kumaha atuh awak teh. Beu ngeut kungsi bengep diserang engang. Bitis beak digegelan pacet, ayeuna antara bujal jeung pingping, beaku tongo. Teu kapalang ruksak. Aya meurun 50 emaha terus-terusan dikukuntit tongo teh. Ewoh Dewi soteh sanggeus tepi ka urut kampung awewe. Penyangaran hiji kampung, awewe, teh, malah tonggo heunana. Nurut keun bejamah aya Dewi kampung, mawewe. Puguh garane ngaran kampung teh. Ngan kampung, kalong wewe, jeung kampung, banci, wi anu ewoh teh, da ari nenek mah apan ngaran gunung nukungsi ditaekan. Hanjakal, lain keur parawana ka adinya teh. Heu. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Manawi masih aya keneh nu resepeun kana ieu dongeng teh sadayana 31 episode, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.